Baru ada orang main orang-orangan yuk. Ya, ya. Nah, gepreng. Hampir payung gambreng. Sakedap sakedap saat ajan kaasup karena materina orang teh kudu ngenalkeun tim orang teh asalna ti 12 kelas IPS hiji tim hiji ieu nami anggotana. Hampir payung gambreng. Dadah. Oray-orayan nyata sahiji kaulinan anu tos seueur dikenal di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kaulinan ieu mangrupa kaulinan tradisional anu dilakukeun bari nembang lagu Sunda kakawihan oray-orayan. Kaulinan ieu dipanenkeun ku sababaraha urang barudak. Barudak ngumpul limaan atawa geunepan. Tuluy nguntuy bari nyekel tak-tak babaturanana anu aya harepeunana. Budak nupang harepna jadi hulu oray, ari nupang tukangna jadi butut oray. Geus kitu lempang ngenca jeung ngatuhu nurutan oray ngaleor siga oray. Manfaat oray-orayan teh ngembangkan aspek psikologis barudak, sosial emosional barudak, anu paling penting mah ieu kaulinan teh mangrupa kaulinan tradisional. Urang bisa ngajaga tradisi ku cara main oray-orayan. Sakitu ti urang nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan. Hatur nuhun.